udut mumpung kebakar di orang si eta mah da nanaon teh sok menta aing berorah meuli sok menta jeung menta main udud lah mendingin nah kieu aduh Duh peting-peting kieu tiris yang udud kalancik di WA teh ngabales-bales ieu. Kena-kena geus boga pamajikan di chat teh tiris kieu teh kalangkepan. Minta udud teh yang udud. Dek. Ya. Aduh. Si Dimas ya kudu kumaha aduh. Kalah Mas, kalah kedeng. Tungguan ya. Tungguan Mas. Sok Mas. Yang udud atuh aya teh. Duh, Mas. Iya jeung teh manis kumpul tuh. Udah acan cik atuh menta atuh mah menta we ka aduh aing mah. Oh, pira kue tuh aya eta es teh manisna hungkul eta. Tujung rokona mah teungeunah atuh sok bohong ulah sok pelit kitu ka adi teh. Ieu tiris ki hayang udud. Ih, bener Mas. Ieu mah teh manis hungkul amal supaya tambah tiris ting udud. Geus atulah aya udud mah soang sare we atuh. Bisa ek sare sok bisa ek sare amai. Keteh heula sorangannya. Lah, atuh ai kitu mah tuh rek sare. Koret mah koret. Itu boga bagi lah. Ek sare lah. Tuh Mas sok aya ek sare mah. Lah, wae mah rek nyumput teh di dieu lah didengekeun yeuh. Sok sia teh mah da koret-koret kitu anjing. Tempokeun ke diajar ku urang lah. Jagung di dieu lah. Cicing. Aduh, sare. Pantona bisi keciri. Aduh, rokona aya deui, disambung deui. Nikmatna ieu rokok tuis. Jam sakieu bari ngeteh aing bungan si eta masuk menta wae. Sadu meuli aing boga di teh. Wah iya, nyakeun hiji lah. Dua. Cek aing naon. Siapa masuk pedit kitu eta Ieu mah aya sabatang. Sabatang urang itu bungkusna aya iya. Eta udon urang ge ulah pelit. Ente Mas eta ngeunah jeung teh-tehna da. baik.